Ari Kangjeng Nabi Muhammad eta bangsa manusia lalaki dilahirkeunana di negeri Makkah kampung Quraisy poe Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Fil barang menang umur 40 tahun dijadikeun nabi utusan di Makkah poe Isnin tanggal 17 bulan Ramadan menang 12 tahun sanggeus jadi utusan lajeng angkat ti Mekah ka Baitul Maqdis malam Isnin tanggal 27 bulan Rajab terus naik Mi'raj ngaliwat langit katujuh dipardukeun salat 5 waktu jeung wuduna lajeng turun deui ka Baitul Maqdis terus ka Makkah malam eta keneh menang 3 bulan sanggeus ti langit katilar ku pamana Abi Thalib lajeng katilar ku garwana Siti Khadijah dingaranan tahun Hazan menang satahun di Mekah sanggeus ti langit tuluy hijrah angkat ti Mekah malam Jumat nginap di Gua Sur 3 wengi lajeng angkat deui malam Isnin ka Madinah tanggal 12 bulan Rabiul Awal menang 10 tahun di Madinah tilar dunia poe Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal dipendemna di Madinah poe Salasa malam Rebo tanggal 13 bulan Rabiul Awal jadi umurna Kangjeng Nabi Muhammad eta 63 tahun wallahu a'lam bishawab.